Wilujeng enjing sadayana patukang deui sareng abdi Moza Madani sareng rekan akti. Gina Adisna, di tengah mahalnya harga beas di pasaran, Badan Pangan Nasional sareng Badan Urusan Logistik Bulog jeung Satgas Pangan Metro Jaya ngecek stok beas di Pasar Induk Cipinang. Pimpinan Kepala Badan Pangan Nasional Ari Prasetyo sareng Satgas Pangan PMJ datang ke Pasar Induk Beas Cipinang, Jakarta Timur kanggo ngamastikeun ketersediaan beas aman nepi ka bulan Ramadan. Anjeunna ngagaduhan informasi bahwa stok beas teh cukup sareng bade aya tambahan 3,5 juta ton ti hasil panen raya. Sejumlah daerah di Namarkuke, Saur Arif, Satgas oge bade ngamonitor tempat penggilingan beas, tempat penyimpanan sareng toko retail modern jeung pasar tradisional kanggo nyegah hambatan penyaluran beas. Bapak Presiden Joko Widodo ngadagaskeun harga beas di pasar-pasar induk tos turun. Di Badan Nasional Polda Metro Jaya sareng diwakilkeun ku Satgas Pangan pemerintah daerah ngalakukan pengecekan di pasar induk yang ketersediaan beas ayeuna masih mencukupi kanggo kebutuhan masyarakat. Yang sakitu waktu di kieu